Dengekeun Ustad. Ah, Pak Haji. Ngalawan wae. Haji, istighfar Haji. Istighfar Pak Haji. Istighfar. Istighfar. Si atuh. Istighfar Pak Haji. Yuk. Yuk Ustad. Aduh. Ulah sampai ka Pak Haji mengundang amarah, kumaha lamun Pak Haji ngabijilkeun maung jeung kerud. Mah kuat Ustad. Makana dengekeun heula yeuh. Si Atan teu apaleun yen eta taneuh teh geus dibeli ku Pak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngahajina. Haji eta mah 5 Pak Haji. Genep Ustad tah, ieu hiji tuh. Tuh tinggal nya. genep jeung ieu. Mohon. 7 kali jeung katinggalin beus. Si Atan teh teu apaleun sejarah eta teh. Nah, waktu buka waris Inung Haji Mayung geus kondisi kayaan geus kolot, geus pikun atuh Ustad dari kudu dijabarkeun mah. Kan kieu Pak Haji saur Pak Atan teh. Yeuh, ieu mah Pak Ustad, tanah bade di naon namina teh? Diwakafkeun ka Pak Ustad kangge pondok pasantren supados cenah ganjaranana ngocor ka almarhum sepuh Kang Haji. Da Pak Haji Mayung mah atos seueur cenah malah mah pangseurna panglegana seueurna. Dik kitu kuy. Ngomong teh pangseurna tita tadi. Dengekeun Ustad, yeuh. Ieu mah Haji Mayung mah mata panglobana lain warisan. Warisan mah tetep rata. Anu awewe ngakod, anu lalaki nanggung. Ngan eta mah perbedaan. Waktu Pak Haji keur buburu di Bandung, di Jakarta, baheula kolot nginjem duit ka Haji Mayung, anu borahna tanah eta. Matakan maneh ulah sok-sok tahu, bisi di kitu ku aing teh Ustad teh. Astag, teu beunang di bejaan. Kumaha tuh Pak Haji da tos diserenkeun ayeuna mah teh. Oh, eta taneuh kudu kapimilik tetep ku Pak Haji Mayung. Yo. Dengekeun lah, aing mah capek. Ya. Eta taneuh ku Pak Haji ek melak pakis. Dengekeun. Keur kapan anak Wah Haji Salman teh jeung dulur-dulurna teh keluarga Wah Haji Salman teh bareukeunna teh kana pakis teh. Ek pake melak pakis. Ayeuna teh bisi engke Pak Haji butuh DT kokoneng, tinggal maketkeun ka Arab pakis ke Wah Haji Salman. Moal pondok pesantren. Naon? Keur pondok mah meuli we ka ditu Ustad ah. Pak Haji, ieu panginten ayeuna mah Pak Haji da kumargi Kang Atan teh entos nyarenkeun ka Pak Ustad. Upami kitu mah panginten abdi bade nepangan di ka Pak Atan atuh Pak Haji. Aduh. Piributeun heuh jeung si Atan. Ustad, juk arek ngadu ka si Atan gitu. Sabab naon? Tetep Pak Haji dengan keyakinan Pak Haji, dah Pak Haji mah boga barang bukti. Waktu meuli baheula, waktu ngaduitan si Atan keur sagede kitu keneh, meuli taneuh eta, ya buktina Pak Haji mah. Boga buktina Pak Haji mah lain ngomong sembarangan atuh ieu mah ye. Nuhun atuh ari tos kitu Pak Haji, panginten abdi bade diwartoskeun deui ka Kang Atan. Juk ka ditu. Bah, ini bebeja ka si Atan. Laporan ka si Atan. Bejakeun. Ceuk Pak Haji Mayung moal dibikeun sabab eta taneuh Haji Mayung. Juk, bejakeun. Atuh Pak Haji nya. Juk. Juk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas suntangan. Suntangan heula. Sok, juk ka ditu. Ini. Anjir euy. Rek bebeja ka si Atan ya. Ieu bakal piriweun ya jeung si Atan. Si Atan ke bakal datang ka ieu mah. Kang Haji, nah eta taneuh make jeung di akun Kang Haji. Aduh aing kudu nyieun siasat ya. Ayeuna aing berarti meuli kwetansi tuluy nyieun tanda tangan palsu Abah waktu baheula minjem duit ka aing anu borahna taneuh eta. Oh. Aman. Jom Ustad. Jom Ustad. Neangan pengacaraan penghade-hadena lawan Haji Mayung. Sia ku aing ngeunah sia make jeung hayang nyeun pondok pasantren tina tanah gratis. Teu bisa. Wes ceurik sia kumaha. Aduh. Lebar atuh ayeuna.
anu sakitu legana. Aduh si jangkar keheadatan nepi ka arek dihibahkeun eta. Di mana otakna ngaran si Atan make ejek ngahibahkeun dijieun pondok pasantren kos nu heueuh sia teh, kos nu loba tanah. Tanah ngan sagede kitu-kituna ngadon aduh aya kapuji ku masyarakat engke teh nyembeureun Bapak Atan ngahibahkeun tanah ka pondok pasantren. Yeh, yeh. Eueuh keur aing mah sia. Ku aing ayeuna direbut, dicokot yen eta teh taneuh Haji Mayung. Hahaha. Lagenda Aa Haji geus seger, Aa Haji geus tenang, bakal meunang tanah anu sakitu legana. Oke Lagenda, engke urang jalan-jalan deui ka Uruguay. Hahaha. Sia si Ustad ku aing.